Siap kanan ceng, muri yang lain. Aing tuh bergadang jagi. Oh itu laju sih muri yang lain. Aduh ceng, si main begadang beneran muri yang mah. Insya Allah, insya Allah. Geus sia tangguan lah di dia, aing ke warung lan. Insya Allah, insya Allah. Sekalian kopi jeung rokona, rotina. Sia ceng gering, bingung ja aing mah. Hayang kopi jeung dahareun segala. Geus sia tangguan di dia, aing meuli obat heula. Ana yang mah si Aceng. Ai bagian aing ke warung be nyambung aing kita meuli kopi yang dahareun. Nyambungna bagian gering doang gitu. Ai teh gering mah hese dajak ngomongna. Geus lah aing ke warung be lah ngir obat jeung mahna. Si Regisi nek ka mananya? Ah, ngadeng nih. Mana Neng? Kemana be? Ih, budak pari ngalunjak ya ditanya na ubasana. Ih, Neng, ngilu Neng. Cek dong aing tangguan. Mak, tadi ge mak. Kata kunaon si Aceng mak? Ya, itu kurang si Acen muri yang lain. Coba orang sabar kena yuk. Siapa lonceng? Naon sih, Mak? Siapa kunaon muri yang lain. Tuh si Regin tuh mah ngomongna bergadang bae. Ih, pantesan ngomongnya teh nyambung, orang panas. Mak, perasaan mana namanya ngomong teluk nyambung aja mak. Tuh, pantesannya. Hongus gitu lah, man kayak maing hayo, pen di maing hayo obat. Masih naon? Jelma gering disebut sehat. Ya aing keur nirisan kieu. Neng malah teu nyambung. Kacelina ge mah ngomong nasugan kadengin mak. Hayo ka ima aing, di maing aya obat. Tadi tuh lah. Lain mere obat malah minta tobat. Ceng. Si Acek make tita ka imahana tuh aya obat. Hayu atuh hayu. Si nyambung yang parawan mah. Hayu atuh hayu. Uja ajak tah, ame tere cager. Iya ogah aing mulap. Geus kajen Neng karunya ayo ih. Aing mah tuh ayo lah. Mak, meuli. Nah, kenaon sia? Lah, sia deui tepung-tepung wae di dieu. Kumaha aing di mana Allah terus urusan aing sia. Awas sia aing meuli obat ieu jeung si Aceng karunya. Mama, rokok mah, dua mah. Bat ulah tuh karunya si Aceng. Lah, rokok dua mah. Bat ulah tuh karunya. Baik bisa teh. Ieu mah ya. Duitna. Dasar timbot karunya eta si Aceng. Aduh. Naon kumom sih digandeng nah Ayo, puja. Ih, sia, delaga. Nya borok wae digandeng. Ai, si Aceng kemana yeuh? Weuh. Rempan yang jadi ndas sama kegering. Lah, ai. Ai, si Aceng kemana yeuh? Rempan yang menjadinya gara-gara simbot yeuh. Si Aceng jadi yeuh belah. Ai. Membayangkan rokok di penta dua batang. Gak neng sia lah. Sia kunaon ngelamun gitu di dinya? Gak neng sia lah gara-gara sia si Aceng eueuh. Oh, kumaha aing maksudna? Oh, dunia apa kumaha? Geus sia cicing di dinya. Jadi jelema kudu sadar atuh, ulah rasa karunya-karunya amat ke jelema. Ih, hooh, nuhun ge rokona tadi 2 batang. Sia nih ceramah mah di ditu tuh di masjid. Ulah di dia ceramah sia. Ai, poho, woi, geteng gantian sia. Neng bukan neng geran atuh ih, jangan lawan ka Aceng yeuh. Ih, geran ada ya, Ceng. Waduh. Tadinya teh ada tah. Sekarang ieu tah. Kadang-kadang kain ya ada obat heulanya. Si Aceng arek muri yang sakit doang ge sakeun aing bae. Ini beneran. Panas sakit doang ge si Aceng alobar amat Ceng. Coba Ceng udah we Ceng. Mak, si Aceng geran ya, Mak. Ceng, udah, Ceng. Mak geran, Mak.
awak dirinya tak? Ih, diberi obat gencan mana enak wae hidup pingsan kayaknya. Ceng, sia kunaon, Ceng? Hei, ayo. Ceng, Hai, sia kusia dinaonkeun? dinaon gento. Ayo sia Ceng kunaon tuh jadi kieu? Astagfirullahaladzim. Ceng, Acting beneran mah acting coba mak. bila aku sih sia mah pingsan Tidak, acting. Ceng, sia beneran nih mah. Ceng, Hei, Ceng. Ikan hiu mau opak. Lebok. Bangsat sia. iya kunaon tuh? Jadi nah, ieu mah, kumaha ieu? Sing. Ceng, Benar nih rame amat. Iya si Aceng pingsan can ge diberi obat geus pingsan. kok ieu telat ieu mere obatna, lamun teu telat mah ieu moal pingsan ehna kos kieu. Tamata gara-gara simbot. Kita beli obat dia pakai beli rokok. Ini orang gara-gara sia nya. Astagfirullahaladzim. Sia mah nyen biang kerok bae nya dasar lagi. Ampun. Ingat sia nya mengobati lebih baik daripada mencegah. Sia nya. Ih, kenapa yang si Aceng? Tanya we ta pingsan ja. Urusan tak kusianya. Insya Allah. Itu can nangis tak ngomong. Ampun mak. Ingat sia, makanya mengobati itu lebih baik mengobati. Mak. Atuh ayo lah. Tadi tuh Iya. Hayo ka imah aing, di imah aing aya obat. Ansi mama. Mau kita. Ih, pantesan ngomongnya teh nyambung, orang panas. Iya, budak ya. Ulah kali.